Bener Ahmad Albar teh Habib teh dengan mung disebut Habib Ahmad Albar mah. Siapa kalau seri udah bener sih teh. Orang mana? Ahmad Albar. Namanya seri. Cukup orang Kalimantan Barat. Humor pinggir jurang mah. Humor pinggir jurang mah anu salah sa kecap weh. Aya nu keterok ka ieu teh. Oh. Mere surat penangkapan itu biasa humor pinggir jurang mah. Gitu biasa. Model anggota DPR mun sok hareureuy kitu mun nerbitkeun undang-undang teh beureun kari. Tah eta sebenarnya mah asupna teh kana dark humor. Soalna dina ngaieukeun undang-undang teh dina ngasahkeun undang-undang teh tanpa sepengetahuan masyarakatnya poek we masyarakat. Kalau menurut kalau menurut AA ini tuh sudah tidak baik. Ini tuh harus dibenarkan gitu. Betul tidak? Kalau menurut gua sih humor itu harus ditempatkan pada tempat yang benar, bro. Makai akan atuh. Nah, ieu teh aing kalakuan teh asa noong tina sela-sela pager gini. Buuk. Aing nungguan si Iko telat nepi ka kieu-kieuna buuk Gusti. Nu aloh. Tah. Wilujeng Sumping di Capruk Suna Podcast. Sia teh lain but-butan kitu kurang nama jawabna teh cai wiwit ceudinya teh ate. Lanceukna teh wiwit ate teh. Nah, aing mah eta mah kalau nginum heula capek da kaberangan nya lanceukna mah yayan wiwit. Yayan mah tetanggana. Sia teh nah eta kopi. Mata geus sia teh modor teh tong lokal konten jadi beda anjing kalau eta kopi maneh geus nya sakitu. Apan kesal aing teh nuan maneh tadi telat. Lain orang nu telat. Maneh teh teuing datang berarti. Kamu yang telat goblok. Sia nih mah kayak gitu. Apaan garung sum? Sum naon sih teh sum hiji? Oh sum goblok. Oh goblok. Oh. Skrip ayeuna mah. Heeh. Saya tuh tong dikitu deui gatuh. Dan ku aing tahu naon? Bos ieu mau dicagerkeun. Tinggali anjing eta aing mah. Aing kamar rek bahas naon anjing gara-gara moksia gitu patut anjing. Penting daripada kadangka. Justru kamari kan bukna teh didangkakeun dikieukeun leuwih geuleuh. Teu apaleun anjing dikieukeun mah aya fungsina. Naon? Aing mah kena hipnotis. Tatap mata ojan aing melong bala teh jero mah kadeuleun ka dieu. Sebentar mata ojan kacolok. Tameng ieu teh. Tameng perisai. Eta mana inspirasi mana eta euy gitu. Payung hitam yang menjadi saksi. Simpatisan pendukung Megawati. Aduh anjing eta. Sedikit payung hitam. Alah, tak pernah baik ciramayan kalau nyoba we ya kan jiga inyuk. Dek ciramayan kumaha nyolokan panon atuh. Buuk. Bener kentang bener nyolokan panon buuk. Di geserin. Padadang. Kamari malah eta lagu anyar si Raja teh anu lagu Korea teh. Si Raja juga dulu Yang Karsono teh lagu naon? Lagu naon eta teh Bos? Anu Korea teh nu rame teh. Hah? Di Korea teh apa lo? Si Miss nyanyi naon? Si APT. Apa tuh? Tah eta nyanyi eta jol. Apa sih? Kumaha? Apa tuh? Apa sih? Wah. Apa sih? Wah. Gitu si Raja. Si Raru eta mah. Diolah rek kasedot bieu geus ngaliwat deui wae. Hampura ieu loba heureuy nya balan capruk udah.
Dawa deui urang kalakuan teh heureuy. Bahasan dina cabruk Sunda mah teu boleh ka heureuy wae ngan kamari ngan urang teh ngomong-ngomong heureuy nya kadang-kadang urang teh ari orang Sunda mah geus naon sebutna teh terkenal cawokah heureuy teh geuningan kana mengarah kana paingan browsingna tadi nu kitu aja geuningan heuh rek ngebahas cawokah henteu urang mah eta mah karesep Gada ini memang model bahasa kasar orang Sunda mah anjing goblok heureuy teh atanapinya anu 18 plus juga gitu. Tapi dateuna naon geuningan? Tapi ya meureunnan kumaha panempatanana. Eta. Tah kamari mah euy. Kumaha? Heueuh nyata aya kasus teh geuningan. Ari ieu mah masalahna teh meureun. Lamun barudak tongkrongan mah meureun nya nu ngomong kitu teh. Nya teu masalah meureun jeung babaturan tongkronganna deui. Tapi ieu mah Gus euy. Nya. Gusna apa namanya Gus nu mana? Kan Gus teh etilu. Gus. Aya Gus nu teu bisa ningali. Aya Gus nu Gus Dur eta mah. Nu lain Gus Dur. Agus. Oh. Agus sedih. Eta kan Agus. Anu geus bisa nyekrim main nyanyi lagu ngerok. Gus metal ya. Kenapa semua orang jahat pada Agus? Artinya eta Gus metal beureun eta banyak. Terus aya Gus anu ieu. Metal. Ada paling jadi nyekrim ayeuna mah. Jeung Gus ieu geuningan. Gus anu Agus Buntung. Aing tong dibuntungan teh. Ada buntung atuh. Gus nu merkosa otomatis. Eta masih jadi perdebatan. Jeung Gus Miftah. Make suku. Teh aing teu ngabayangkeun. Sia tong ka mana? Sia ka mana? Teh ieu teh heureuy urang teh. Nya heureuy teh. Gus Miftah. Tapi nu rame mah kamari Gus Miftah apana. Eta mah masalahna ka hiji meureun public figure. Ai Gus teh naonnya sarua jeung naonnya jeung ustad. Sarua teh kan eta teh panggilannya panggilan kan ustad meureunnya sarua atau mun urang bisa moal make Gus mimit. Habib meureun kan kitu kan bib gitu kan. Gus tina naon? Emang Gus turunan para wali gitu Gus mah. Oh. Mun teh salahnya bisa salah aing mah. Mun teh salah. Bae dari dia mah ai turunan Nabi man kitu mah naon tadi teh Habib Jafar terus Habib Ahmad Albar. Ahmad Albar ge Habib teh. Habib teh. Habib screen. Tong ngaheureuy bener. Bener Ahmad Albar teh Habib teh tengan mung disebut Habib Ahmad Albar mah. Siapa kalau seri udah bener sih teh. Orang mana? Ahmad Albar. Namanya seri. Cukup orang Kalimantan Barat. Ahmad Kalbar eta mah teh. Cek urang mah harian berita Ahmad Albar mah. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Manggeus tong seri. Terus kita ka mana ya? Kai Gus mah turunan para wali. Ya mun teu salah. Kiai. Oh turunan para kiai. Jawa. Di Jawa. Udah kan baheula aya Gus Dur, Gus Mu, Gus Baha, ayeuna teh Gus eta Gus Miftah. Termasuk Gus Samsudin. Cek kadang deh aya Gus Garam beureum. Gus Samsu. Menyai turunan kiai berbentuk rokok aja. Berbentuk udud. Naon sih teh? Oh, itu kontennya teh geuningan. Oh, maklum atuh. Tapi alus aktingnya mah bos pake. Terus aing merek terus ayeuna terus saya ngomong naon maneh can beres. Gus Miftah terkena rujakan netizen gitu ku sabab cenah mah heureuy kitunya. Aya apal meureunnya netizen oge rapal meureunnan pas aya keur naon ngaranna teh keur dakwah lah kitunya gitu di acara pengajian aya tukang es teh terus ditanya kan masih aya cenah jualan es tehna kan penonton teh borong
naon cenah diborong teh es teh pasti aya tukang es tehna Aya ditanyanya aya keneh cenah banyak saya teh loba gitu jual goblok gitu terus dituturkeun ku ta eta gimmicknya dituturkeun ku gimmick yang serikeun ka tukang lalu tidak diikuti oleh permintaan maaf nya itu lamun kieu misalkan jual goblok gagak saya heureuy kadieu sabaraheun eta mun diborong kabeh eta mah mau jadi masalah nah, eta tapi da ieu mah ditambahan deui naon nya coba naon mun cek urang kurilingkeun heula we jual lamun teu payu takdir cenah eta mah gitu takdir kan? Nasib takdir lah gitulah karena kitu nama gitu. Tapi kan ta eta omongan eta meureunana kurang pantas ari ceuk naon sebentar konfirmasi naon jeung reaksi si bapak teh teu seuri teu naon si bapak teh nya karunya karasa kurang atuh itu disebutnya itu kalau dalam bahasa Dutch-nya itu adalah mentegeg keangannya itu kan nyentuh gitu pasti boro-boro hayang seuri anjir keur kitu nya capek atuh jualannya ditatangeuy nya berat gitu kan can payu diledek tuh kan tapi akhir kata nama kemarin teh papanggihnya minta maaf gitu guys beres lah masalah nama gitu ternyata si tukang es eta oge emang muncul urang mah jamaahna terus jualanna teh ke tiap pengajian jadi setiap si Pak Agus Miftah ieu Pak Agus jatelin Pak Agus Gus Miftah Pak Agus Miftah ieu sangka pengajian skrim pengajian teh sok datang wae gitu tapi kan masalahna mah teu apaleun masalahna gitu. Penilaian urang mah kan ngomongkeun penilaian netizen nya ayeuna sanajan kasusna geus berakhir ku permintaan maaf mun damai teh mah geus damai duanana tapi kan yang tidak bisa memaafkan itu adalah netizennya gitu masih keneh diungkit gitu kan terus oge sempat beredar video si bapak tukang es eta anu memang ditanya gitunya ku nu ngavideona teh emang ngerasa nyeri hate gitu masalah nate jadi lamun si bapak eta nyebutkeun misalkan santai bae biasa gitu kan da abi mah tos akrab sareng Gus Miftah mah sok soring gitu penak emang kitu jalmina meureun lamun kitu mah bakal netizen oge bakal berarti memang karakterna mun dua orang eta ketemu emang siga kitu sia gitu kan tapi lamun kusabab aya video eta nya jadi nya kitu teh lah jadi semakin panjang gitu hanya ayeuna geus ti Gus Miftah jeung si bapak penjual es teh mah geus islah tapi gitu kan dina naon ngaranna teh dina sosial media mah masih kena rame tadi orang ningali teh malah aya anu ngabanding-bandingkeun oge euy ngabandingkeun ujung penyanyi ieu eta nu penyanyi anu awewe Niken Saliara Niken eta meureun paranti nyangu Niken mah Sanken Niken jauh eta lah penyanyi eta gitu kan anu nanyakeun eta sabaraha es teh langsung dibeli 100.000 sok bagikeun kurang dibayar maneh mah joget we gitu kan leuwih ieu tapi mun maneh ningali deui inget bahasa Sule tapi ka tukang kerupuk tapi kan dibeli eta mah geuningan emang eta huntuna pohang nya gini kan eta tapi dibeli diborong kabeh eta teh jadi masalah keur acara isbi eta teh masalah sarua jiga kitu nya jadi lamun memang niatna memang heureuy gitu kan maka kudu diakhiri nanti ku sesuatu anu lebih bermakna meureunana heureuy anu sebagai non sebentar karena eta mah sifat heureuy menyinggung perasaan jadi diakhiri ku anu bisa mencairkan suasana siga kitu meureunnya siga Sule kan memang rada aya ngaledek heula gitu tapi ujungna teh dibeli jadi kan apal eta teh eta teh ngaledek teh heureuy gitu teh bagian tina heureuy eta meureunnan nyalah gitu jadi da di urang mah ieu namanya heureuy teh memang sok kaluluwih euy ayeuna mah jadi meureun intina mah tina kasus eta mah jadi aya hikmahna mah eta meureunnya kahiji heureuy teh kudu nyaho tempat situasi jeung jelema nu dibawa heureuy teh saha di mana gitu saha heula aya paribasa seuri bareng mah matak bahagia tapi diseungseurikeun babarengan ku batur ku nu loba matak nyeri hate komo mun seuri sorangan matak ditewak ku satpol PP ditewak ka dinsos
Atau balieur Gitulah. Wes loba lah. ayeuna sia nuker ieu teh nya nuker usum di kalangan para penggiat sosial media nyaeta prank. Nya, prank. Apal menurutnya prank-prankan. Urang baheula sok lalajo acara prank luar negeri. Teuing naon poho deui ngaranna teh bos apa teh bos? Ingat orang Anu gambaran laug kartun gini. Laug. Lauk. Nu eta nya. Acara eta mah kan berbobot prank, tapi prank na teh nu kahiji niat, nu kadua teu nyilakakeun. Jeung teu nyeri hatekeun. teu mempermalukan gitu. Jadi benar-benar ukur membuat si orang anu di prank na teh bingung geuningan. Eta di luar negeri. Anu aya budak leutik titah pangmawakeun emer cenah. Ai ku budak leutik mah bisa hampang, ai ku si eta burat teh daregeng gitu kan. Baru ekspresi luar negeri. Terus aya asup ka WC, terus si WC-na teh ternyata portable kan nya digeserkeun di asupan jadi imah, jadi pas keluar di imah jual di kantor aya nu rapat. Heeh. Kabayang teh pulang modal pas keluar. Tinggal rapat gitu. Tapi di Indonesia ge aya baheula nu prank itu spontan. Dapan komeng. Komeng. Tapi kan eta prank-prankna prank anu nyakola lah gitu nya. Jadi memang orang ningali prank baheula disebut prank tapi baheula mah can usum sebut prank berarti baheula mah emang sekedar lelucon disebutna tak aya nama muncul istilah prank. Cuman masalahna prank ayeuna mah karena orang tak apal apakah pengaruh karena nu melakukan prank eta orang-orang penggiat sosial media anu teka kontrol anu ngarahkeun aya nu kali itu mah kan acara TV mah kan aya nu ngarahkeun nya aya nu filter deui tari mah kan teu bener-bener orang kepikiran nyeun prank tuh siga anu saha baheula teh anu mere batu ka ieu geuningan ka terus anu duit anu pikeun ka di penjara nya eta sah anjir poe deui euy Kabencong teh. Ucai Hadiansah ngaranna teh Ariel aya bebas di penjara bebas. Ada masih tahu tetenya si Paleka Ferdinand Paleka Sule eta Sule mah lucu eta si eta gitu kan mere non sembako cenanya ternyata usina batu eta kan nganyeri hatekeun sia kitu mana geus kitu teh eueuh deui nyata tadi teh eueuh anu ngobatanana eueuh nu mencairkan suasanana lamun misalkan geus kitu mah aya nu geuningan dina YouTube geus sok aya anu hayu ngaheureukeun jelema tapi siga jual mere duit 200.000 aya jelema keur ngopi si jual belilah cenah eta kopi 200.000 beli itu cenah meuli deui embung hayang nu ieu rokok cenah eta we cenah keur diudud gitu bere 200.000 terus gue suka cenah ieu naon geus di naon ngaran teh ukur isa setengah kadeu kan duit teh setengah deui rokok deui pangingetkeun seungeut yo cenah muruh eta jadi mere ieu lah jadi ngalieureun oge eta mah aya pambebrahna aya nu mencairkanana gitu jadi puguh tujuanana asup puguh tujuanna teh sanajan ngalieureun oge modal si Tanboy Kun geuning mendahar mah dahar we saya eta mah mangkok mie ayam samangkok beak nambah deui tepikeun ka gagaro geuningan si ieu na teh si tukang dagang tapi terakhirna teh biasa gitu dibayar atau naon so misalkan si tambah gejol ini teh ngaleos kan bakal diomongin cia gitu jadi prank anu seperti itu mah sebetulnya lelucon anu memang lucu gitunya menghibur leluconna tapi ulah teh prank anu matak nyelakakeun nyalah ayeuna mah loba nu kitu matak ngarugikeun gitu kan karena orang Indonesia mah kan loba teuing nya urang mah lain loba deui anjir loba teuing ieu na teh suku adat dan budayana teh jadi sisirahna teh kan beda-beda ibaratna orang nganggap si A leluconna teh lucu cek batur mah belum tentu eta si A teh lucu sia kitu aya nu matak dina ieu ge aya nu nyeun konten nu lain mah apa sih garing aya nu kitu komenna teh aya oge anu ngakak banget kan sia kitu jadi beda-beda kan si
Kesana teh. Matak re lamun nu ngaranna prank gitu rek eta settingan rek henteu da anu tampil mah justru anu ditonton ku netizen kitunya misalnya eta teh geus disetting bahwa misalnya lamun tadi si Ferdinand mere sembako terus eusina bata ternyata geus disetting si ibuna teh geus dibejaan eta teh ieu teh eusina bata tapi anggar kan tampilna mah anu di media sosial anu ditonton ku netizen anggar we moal bisa ngelak gitu. Ka eta mata kudu aya nya geus lamun erek itu di endingna misalkan balik deui Bu maaf itu kamera jangan sok gitu gerinya kamera ieu mah teu dibercanda ieu nu larasna mah gitu misalkan gitu. Jadi eta nu terakhirna misalna dina kamera mah 200 juta ternyata ngan 300.000 aya anu pas dina payunan kamerana iPhone pas dicek ka ditu mah Nexian itu aya nu ukur diganti cenah ku duit 200.000 aya sebenarnya iPhone gerinya geus jangan bener pas ditanyakan ke jelema langsung tuh cenah eta mah da dicokot di iPhone mah ukur digantian ku duit 200.000 aya anu kitu eta mah demi bener-bener demi kontennya teu nyeri hatekeun sebenarnya tapi konten mah kieu tah kieu cadrak we ka mana oge tapi urang baheula pernah sia euy heureuy kitu di lain heureuy atuh urang di lemur heureuy meureunnya mun keur leutik mah lain ya mah lain ya mah urang baheula pernah gitu urang geus pernah san didongengkeun nya nu eta ceritana deui atuh nu eta mah atuh can apal we can pernah ngadenge nu eta mah urang malam takbiran Ngos anjir eta mah ngecarkeun domba batur. Lain ieu mah, tapi aya hubunganna jeung domba sarua. Ieu domba batur. Sama lain ieu domba mundur atuh. Lain ieu mah. Urang teh ieu nalian anjing. Blog. Biasa we kaing. Ngumpulkeun anjing terus dikolotokan. Apa kolotok kan pati munding? Heeh, cenah ieu geuning cenah kaleng botan. Eta botan aya deui. Dikot botan aing gue disebel. Sarden atuh. Kaleng sarden ngan foto mungkin dua terus make paku klitrik. Tah, penting rek malam takbir di kongkorongan kitu anjing teh. Kan arasup ka kolong bogana teh disangkana teh domba kalalabur atuh da apa buriak. Asup ka kolong naon? Kolong imah. Sahana? Anjingna suka teh bogana salah tangkep Aisyah suka teh bogana kolong imah anjing teh kitu dikolotokan loba anjing teh kolotokan kabeh pan kalalabur asup ka kolong imah singgarorowok puting teh ieu nu masalah kabur jadi kolong padahal anjing disorot teh gitu urang mah eta prank baheula urang tapi anjing cek anjing jadi jero kolong aduh tapi aya prank anu rada lega gitu kan jangkauan teh prank rada lega ting asup ting moal ge ieu kasih ieu prank lampar anjing apalah tuh eta mah aing pemain sepak bola alhamdulillah rabbil alamin ulina jauh eta kita ngeprank rada lampar eta ting tarakana kejo meureun lampar we prank lampar mun main bala teh ini main bala teh balik sekolah main balik ka imah cek aing oge tamun Kuning kieu konten wae kurang oge ka mana we lah tapi lamun ngomong-ngomong tadi dinya mah kokolontrengan nya maneh bola pernah ngobrolkeun teu anu ieu nu mana geus loba teuing ceritanya ieu berarti kali tapi ieu mah lain ieu naon disebutna lain lucu kabalikanana horor ieu mah apa jadi episode horor ieu mah bae sabodo teh ieu tidak naon we ieu malah jadi baheula teh di lemur urang teh aya marat bener berhubungan jeung marat asli ieu mah sumpah ge jauh kana macan ieu mah lain duh tapi wah karena baheula dia geus disebutkeun baelah ada kejadian baheula nya ieu mah budakna marat Sandi Astikausi lain sia ke mana karep sia mah tenung juri kita mah itu ieu asli jadi budakna marat teh inisialna teh Mang N nya inisial we Nandi teh jadi ya Nandi maneh baheula mah Juliawan di naon ngaranna teh di Garut Ari pakainya yang lain Garut
di Garut kota maksudna teh. Ta baheula teh gering teh apalah gering ieu nya gering ingetan. Gering ingetan lalu cager dan gawe di Garut di dieu. Cenah makan kitu mah teu meunang dahar ieu nya dahar sate me nu kari itu kan panas kan cenah. Nu kitu mah susuk. Hah? Susuk. Ingat tuh lah orangnya tahu eta gitu syariatna mah aya nu mere eta lah. Aya nu mere cenah mah nya ieu teh. Di jana mah aya nu mere sate me cenah loba terus di dahar nepikeun ka gering dan kambuh deui si penyakit teh. Jadi edan, Bro. Naonna? Jelmana? Edan kumaha ieu? Amuk-amukan. Sia kitu nepikeun ka dibawa ka lemur. Di obatan teu bisa nepikeun ka bakat ku parah-parahna. Teu lah teh ngamuk nate sampekeun ka ngadek mastaka marat serius sih mah asli mah asli tah begitu serius tidinya tidinya di rantai disebut nate non dipasung acan di rantai heula di rumahna dicangcang ku rantai ieu mah asli. Nah, jadi cerita teh rantai Alfamart lain nu gede. Lain. Oh, lain. Apal dipakai jangkar. Si rantai Alfamart. Pakai rantai, tapi bener rantai anu anu rantai we. Anu rantai. Di kamar Oke, siap. Jelema teh keur ngariung di luar teh. Di mah panggung biasa di kampung. Oh, tuh aya dangdutan. Bos datang. Paling mah panggung. Dalain hajat. Saya suka mana karep ban panggung bieu cek maneh. Mun cek aing sound system berarti aja. Asep organizer. Yang kuleho. Terus termasuk bapak urang. Urang mah teh da keur leutikeun nya. Jadi urang mah biasa dicangcang bapak maneh. Lain bapak aing. Masuk bapak maneh. Bapak batur dicangcang teh. Si Mang En eta teh akhirnya mah di rantai di kamar. Tak kebenaran penting harita teh biasa bapak-bapak keur ngarariung. Jadinya di mah eta teh. Pasti reuna bapak-bapaknya. Teuing reuna teh nyaritakeun. Lain eta. Pan keur ngebahas heureuy. Pan aing keur ngebahas heureuy tadi teh sugan teh eta heureuyan bapak-bapak. Jadi keur ngariung keur ngarobrol tiba-tiba, Bro. Anjay. Pan make apa ngaranna teh? Hordeng, kamar teh hordeng. Aya nu nyingraikeun hordeng keluar baru. Anjing. Rantena lepas kabeh. Rantena lepas kabeh. Lamun dina film mah adegan jaga suara anu tina guha gitu nu dipulang dibere nogok konengna. Kurang lebih gitu. Sok loncat ka tengah eta. Bayangkeun. Heeh bener. Awas sama cenah. Kabayang mana eta jelema nu keur di jero. Pak burincaina kumaha? Langsung wah rabul nepikeun ka bapak urang teh heula teh boga senal anyar lapur, Bro. Senal lili teh. Anu ngaceng ka sawah mah anu ka mana? Pan di mana teh hareupeun sawahnya. Jelema rabul ti jero teh wah Pak burincai. Langsung terus balik ka imah bebeja. Itu cenah si N ieu kabur. Ayeuna keur kukrilingan. Loncing, lampu-lampu teh dipareuman kabeh. Lampu imah teh ngarep-hep di jero teh. Urang pernah ngahep-hep di Bali tapi beda cerita. Tara gitu. Galon eta mah. Ngahep-hep di urang masih ingetnya. Sok lalajo caranya. Loncing di jalan teh kadengena. Ho kecrek eta don si rantai di teuing dikitu-kitu pokona di babuk-babuk meureunan ka jalan. Kajeng keur kikian. Padahal meureun keur kikian. Jalan. Samaruk-tamur. Urang lamun ngomong-ngomong anu kecrek-kecrek rantai sok inget ka dinya. Kabayang hororna mana nyapar we. Nya ukur sorana teh kurang beri kecrek anjir asli jalan mun aya nu nyomot punuk teh harita bakal langsung kitu geuningan. Bener ya dongeng tina heureuy jadi kan. Balikeun dia. Tah eta teh tah lamun dina heureuyan mah disebutna teh eta teh dark humor geuningan. Oh. Tapi aya dark humor kan beda deui nya. Beda deui artina teh. Dark humor mah biasa nama humor anu disampaikan ku jelema anu ngalamanana. Jadi anu ngalaman sih kakuranganana misalkan jelema anu eueuh leungeunnan ngomongkeun humor anu ngomongkeun tentang jelema eueuh leungeun. Sia kitu kan eta mah. Tadi. Dark humor disebutna teh. Humor pinggir jurang mah. Humor pinggir jurang mah anu salah sa kecap weh.
aya nu kaketerok ka ieu teh. Oh. Mere surat penangkapan gitu biasa rumor pinggir jurang mah. Gitu biasa. Model anggota DPR mun sok hareureui kitu mun nerbitkeun undang-undang teh beureun kari itu. Tah eta sebenarnya mah asupna teh kana dark humor. Soalna dina ngaieukeun undang-undang teh dina ngasahkeun undang-undang teh tanpa sepengetahuan masyarakatnya poe masyarakat gitu teh apalah naon tah dark humor sebenarnya teh eta teh. Ya gitu kan. Terus oge aya naonnya lamun di urang mah aya humor receh. Oh, bener. Ya, benernya. Humor receh mah biasa nama disebutna teh mun aya nama keur usum teh disebutna teh jokes bapak cek. Bapak cek. Maneh cing apal teh jokes bapak kumaha? Eta nu ik lucu ya. Cenah kitu pan. Contoh jokesna. Cok apa tuh? Apa? Aing mah can bapak-bapak banget teh. Bos boga jokes bapak-bapak tuh. Gitu anjing bapak-bapak mau geus. Geus seri receh. Gitu. Naonnya eta teh geuningan. Humor bapak-bapak teh urang keur pikiran tadi. Loba bari pikiran heula nya. Apakah benar cenah? Apakah benar Batman gitu ya cirinya gitulah masih pas euy mangganing hitam cenah hitam berkeringat cenah geuningan gitu apa dan semut lagi push up iki ngakak ABS ya gitu itu ya eta mah apakah benar Kalimantan kalau jadi kawin jadi kali istri cenah gitu. Sedih bener jokes bapak-bapak sedih orang paling naik sedih. Tapi aya oge humor naon disebut nantinya kritik. Humor kritik biasa nama eta mah ditepikeun ka pamimpin biasa nama mun baheula mah geuningan ieu lalajo film ieu Dono artinya warkop maksud teh film warkop mah kan isina teh kadang sering teh sok karena kitu nama bikini ayeuna mah geus nekini eta geus karolot disensor na film ayeuna mah eta naon teh sok ngaluarkeun tapi kan tidak berbentuk jokesnya tapi bagian tina ceritana walaupun eta kan filmnya film lelucon. Jadi bagian tina ceritana misalkan orang ingat aya si sanya ngadiukan teu kahaja ngadiukan nasi bungkus. Ngadiukan sangu. Terus kan di mun teu sama ku si Indro teh dicarekan. Gitu kan ditepak kamu ini cenah beras lagi mahal. Sia gitu. Jadi nyindirnya teh karena beas keur mahal gitu kan. Jadi tong orang teh kudu ngahemat dahareun itu. Itu kan nyindir pamarentah. Naon teh bieu? Teuing urang ge katingali da ngagubrag belinya segede ka. Tapi eueuh nya di dinya. Heuh segede kaleci beuh tiluhurna teh. Anjir. Aing teu ngabas mah oge kitu spekna teh. Maneh da di urang mah teu murah. Eta jo atanapi lamun ayeuna mah ayeuna mah terus stand up comedy terus aya stand up comedy mah kan kadang-kadang secara terang-terangan lamun anu geus ngarosting pejabat dengan Kiki Saputri bener anu sok minung pisan ngarosting pejabat mah gitu kan. Saya mah diundang teh keur ngarosting biasana mah. Diundang di DPR keur spesialis roasting manehna sorangan alus sih. Tapi maranehna mah seri we. Yareng serikeun diri sorangan bisanya. Bisa. Heueuh da urang mah bakal era atuh. Naon eta gimana kitu? Teu ya teh nu ngapung we. Aing mah loba ngadistrek aing mah euy. Si Raru teu ngeclak deui teh nu hiber deui. Ampun. Heuh eta lah. Itunya jadi mun bahasa ieu nama bahasa halusna mah teu gablek ka era. Eta lah. Jadi gitu. Menta ngundang hayang di roasting tuh kan sebenarnya mah sindiran anu dibalut ku komedi. Tapi ukur seserian hungkul gitu maksudnya teh teu kumahanya da mun urang mah era meureun dipopokekeun teh. Rata-rata kan roasting mah berdasarkan fakta. Jadi hayang serina teh ku fakta. Tapi dipoles karena dikomedikeun siga gitu kan tapi emang eusina fakta. Jadinya
Kudu nama meureunnan pemimpin komo ayeunanya kayak kamari kan karek beres pilkadut teh. Heeh. Pilkabe. Pilkada kan karek beres. Ya. Loba daerah-daerah anu ngabogaan pemimpin anyar. Bener. Aya oge anu ngulang deui pemimpinna. Anu pemimpin periode sebelumna kapake dipilih deui dina pilkada anu kamari siga kitu. Meureunnan ku aya na pemimpin anyar kudu nama bisa membawa angin segar ka tiap daerah teh, entah itu bupati non teh, kota, gubernur provinsi, ari wali kota naon. Ali wali kota cakupanna naon? Kota. Nah, jadi bedana jeung bupati. Jadi bupati di ibu kota provinsi, wali kota mah. Jawa Barat. Ibu kota provinsinya Bandung. Bandung mah lain bupati, wali kota. Tapi aya bupati Bandung gering, bupati Kabupaten Bandung eta mah Pak. Kabupaten Bandung kan aya Kabupaten Bandung, aya Kabupaten Cimahi, aya Kabupaten Soreang, Bandung teh. Banjaran Bandung. Eta mah Bandung kota Bandung sebutna wali kota Bandung. Kemari bisi tak apal di dinya na geus lalajo can. Naon? Eta teh anu naon ngaran teh nu ngabahas pilkada teh kamari geus dibahas dina sebagai podcast. Dina episode paling anyar kamari. Di mana? Tadi sia katut. Di dieu. Allah, lain tadinya tah geus ngeraikeun poni. Tah. Wah, malu jadi dinya ada dina poni mana ayana? Ada dia. Ngebahas pilkadanya. Ngebahas pilkada. Lo bakal kejadian lucu sih ternyata aing oge karek apal. Iya aing dibayar salah sebagai terang iklan kan urang rasa. Bae datara boga kopi jaya. Tara boga kopi jaya creamy dan sebagai urang mah teu kudu di iklan kan menang kopi. Bener. Anu ngiklan ka dieu. Bener. Tidak ngarosna manginum kopi jaya tuh. Kapan dibere ti dieu teh urang. Nginumna teh lamun urang guys ieu teh. Tah teh bala capro kopi jaya sanes hiji-hijina kopi di Garut tapi nu paling enak mah ieu kopi jaya. Nya. Ieu eta namina teh kopi jaya creamy. Best sellerna anu tiis aya anu tiis. Bisa ada bae teh kemasan keur anu panas, bisa anu panas oge. Aya nu lain oge kopina aya naon ieu creamy aya Tokyo Italian drip, Americano, nomor uno 36 tos. Anjir. 36 tos. Emang aya minuman itu? Aya 360. Fisik sih. Lamun menuju jangar kumanjangran, mazagran. Benar mazagran. Cemilanana tuh aya nasi padang. Lain. Nasi padang. Nasi kalbare. Cemilanana aya sate. Bos, Rajana Sate Maranggi. Di Garut malah ya deui. Pokona mah sate Pak Nur. Atuh eta mah kopi jaya. Sate Pak Nur enak nu gaduhna oge. Bager pisan Pak Haji. Ieu mokon masareng abi. Mana tah? Geuleuh aing teh. Waduh ge. Pak Haji. Coba karek ditanya sakali ku mah jawab yang nu langsung kieu. Iya, Pak Haji mah. Terus naon deui? Salah di dinya nya cemilan mah aya tahu seuhah aya capruk anu domisilina ayeuna di luar kota upami hoyong ameng ka Garut bingung meharian tempat tuang mah atau tempat istirahat mah kadinya we ka Kopi Jaya upami hoyong ameng ka Garut ka tempat wisatana cenah aya naon wae aya dina episode kamari tos dibahas eta mah dieu tiasa kulinerna nu karitu lah. Amang pokona mah ka Garut mah segala aya di Garut mah. Kan tenan atuh anu harerang juara di Garut mah. Bisa itu percantan tinggal we pun bojo. Cari aman. Pilih mun teu kitu bos. Pilih ya. Episode terakhir itu. Hoyong ningali nu ganteng. Pareman ayeuna bakal balik dari teh kadinya ulah ningali Betran Antolin cenah dicapu. Aduh
Itulah tadi seputaran heureuy mah nya. Heeh, jadi non ngaranna teh ari Tah nu bieu mah heureuy mendukung eta mah. eta mah heureuy Acir mana juga Rocky Gerung bos. Mau bieu teh. Yang sangat bukan apa. Jadi ada tadi kan kurang disebutkan aya heureuy dark humor, anjir dark humor, aya humor receh, humor kritik tapi mah heureuy promosi ngaranna. Bener nu bieu teh naon lamun nurutan batur sa impersonate. Tah itu ge ayeuna mah jadi kaheureuyan geuningan. Impersonate teh. Rajana impersonate mah di urang mah aya Gilang Dirga, aya Kristo Immanuel. Aya deui hiji deui istrina mah nyaeta Rina Hidung. Bener. Oh nyanyi mun awe mah Rina Nose. Lamun ieu mah mun nyanyi mah si Gilang Dirga. Lamun ngomong lamun ngomong maksudnya teh si Kristanto Immanuel. Lama ieu. Kristo. Kristanto. Dejo kana Kristanto. Jamrud. Lah, bae lama ieu geuningan. Naon? Timlo. Bener. Ya nusok itu teh sebenarnya mungkin disebutnya teh pionirna barunya era Timlo. Parodi lah eta masih Timlo. Wawan Timlo gitu kan sok niru gaya jeung suara penyanyi sih gitu kan penyanyi nu lain. Baik. Inilah Kalau menurut gua sih cereng sakitu geuningan. Sok mana kitu? Hah? Mana bikos biok kalau menurut gua sih? Anjing capek atuh bos. Sosok cobaan heula ieu mah. Kalau menurut gua sih humor itu harus ditempatkan pada tempat yang benar, bro. Make akan atuh. Karena belah mana anjir? Aing kapan tempatkeunana eta mah? Terhadap Khalifah anjir Khalifah. Mau kana. Kayak urang saha ieu. Saha ngomong gitu aja di temalan ini kebalana teh. Back terima kasih untuk Rocky Gerung ya. Baik kita rehat sejenak. Gitu. Itu kasarean aja. Kita rehat sejenak. Nah jadi gitu. Kehidupan adalah seni yang harus ditertawakan. Kata pebasket Amerika. Kita rehat sejenak. Gitunya. Berapa di tempat bisa gitu anda. Saudara. Bertemu lagi bersama kami Jeremy Tetong. Telah ditemukan mayat yang terpotong-potong dalam kardus. Ternyata belakangan diketahui nama mayat tersebut adalah Marta. Yang kepanjangannya martabak. Kiki ngakak ea. Salah anjing. Ngan eta di zaman di radio ngan eta jangan eta berita teh. Tapi saya ganti jadi roti bakar. Jadi berkesan orang bala teh. Naon ge urang teh mimiti itu teh. Mimiti siaran teh aing teh jadi sahanya. Agim. Oh bener. Agim. Agim aya kene Agim mah bae. Mimiti aing on air di radio. Siaran tita jadi Agim. Tapi lain ke sarana teh kumaha. Kalau menurut saya gitu Agim mah semut kalau menurut kalau menurut AA ini tuh sudah tidak baik. Ini tuh harus dibenarkan gitu. Betul tidak? Aja. Kenapa tidak baik? Aduh mekanik ya. Lain. Jainuddin MH. Jainuddin MX aja. Soalnya sok kegerungan deh. Almarhum. Teh kayak gitu. Jainuddin MZ almarhum. Roman Jainuddin MX jumping. Di urang aya Mang Jae sih. Itu merenya. Jadi urang teh pang-pang mah urang teh sebagai urang Sundanya. Urang Sunda mah kan sok balik deui yang tadi. Cekokah heureuna teh kadang-kadang sok kaleueuwihi, kadang kena rok.
kosong hayang nyulusup we heureuna jaga beladinya rata-rata we. Tapi meureunan gitu. Nu ngaranna heureuy urang teh anger kudu bisa Aya kontrol patokan. diri. Aya patokanana heureuy jeung saha, hareupeun saha, ngomongna kumaha, bahasana oge kumaha. Sabab geus loba kajadian gara-gara tina heureuy dipaehan. Ya bener. Oh bener. Gara-gara heureuy asup penjara. Didetinnya. Detin anjir. Heureuy isdet teh ya bos. Heureuy isdet, gitu bener. kan eta Tapi dah so kebayang mana maksud heureuy tapi berakhir di pelaminan. aya anu gitu oke. Aya anu gitu oke. Aya. Oh eta mah menguntungkan. Tina heureuy. Tina heureuy jadi nuli. Aing nyase ku gawe kumaha can ada kenemak gitu kan. Bener. Eta mah berkah eta mah. Anyal sih ya macam penyiar teh urang teh. Urang komen jeung nyal sih ya mah penyiar teh jadi kawin. Lu di tukang baheulana silih jengol atuh bos silih koet. Kan tina heureuy eta teh. Bener. Nya. Tina heureuy heula. Tina heureuy heula. Tina Jadi silih kawin. cakar jadi kawin. Da aku bari ngungeun duanana. Nya. Kawin jeung saha nya urang. Sege kawin jeung saha nya urang. Nya. Parana terare. Nyakar we. Gitu sejarahna mah. Papalong-pelong. Ayo. Itu jadi Ramah kesal. bercanda boleh tapi di waktu yang tepat dan orang yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 45. Gitu lah. Ya, jangan sampai nya tah eta Capruk Sunda. naon gesan yeuh. Oh geus. Encan. Hayang keneh, Bos, Mbak. ayo hotel alikeun. Yang keneh tuh bos atuh. Bos siap atuh. Tong hilap. Naon. Bala Capruk upami resep kana Kopi Jaya. Kopi Jaya di subscribe channel akun channel Gemar Universe Nya, tah, soalnya di gitu. episode pasti aya Lah hilap etanya nya. Soalnya di weekend ayeuna bakal launching produk menu baru tah di Kopi Jaya. Ya, aslina. Dicek Instagramna aya menu naon. Kieu pisan pokona. Apal tuh naon menuna? Apal tuh menuna? Mercon Mercon. Pangsit mercon. dan pangsit. Chili oil. Tah eta. Ai cili teh kudu apal naon tah. Tah cili. Minyakan bener. Chili Allah. Salah. Cili Nah, keureun chili oil. minyak cabe ari cili oil teh. Eta. Gitu. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Heureuy boleh, yang tidak boleh itu adalah mengawin pemajikan batur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.